Assalamualaikum, sampurasun kulawargi. Ya, lanjutnya, jadi Prabu Kian Santang teh salah satu putrana Prabu Siliwangi anu jago kakoncara. Singkat cerita dugikeun ka anjeunna teh cenah henteu terangeun getihna. Janten warna getih kan urang biasa umumna warna getih tos terang. Warna getih urang kan beureum. Aya cenah getih oge anu biru wae beda jelema kolomrat nu kitu nya warna biru nu pink mah eta nu pink mah preman gagah tapi hatena pink eta mah getihna getih warna pink teu naon nya. Jadi Prabu Kian Santang teh teu terangeun saumurna anjeunna ningal getihna. Kunaon teu tiasaeun ningal getih sorangan kusabab anjeunna mah sakti cenah. Janten teu aya nu wantuneun ngagelutanana. Tina gelutna oge anjeunna mah tara pernah eleh ku lawan-lawanna. Lanjut kapat opatna nya. Assalamualaikum sampurasun kulawargi sadayana lanjut ka tepat opatnya. Prabu Kian Santang teh anjeunna teh ngalalana ka mana-mana. Ngacuk-cuk kadugalan manehanana supaya aya nu bisa nandanganana. Nu urang nu bisa ngelehkeun aya teu ieu. Teu aya hiji oge nya. Wallahu alam motifna kumaha nya duka panginan batur teh sieun da dume Prabu Kian Santang teh putrana Prabu Raja nya. Jadi teu wanieun gitu ngagelutan teh wallahu alam duka mun nya laras anjeunna teh jalmi sakti mandraguna nya. Dugikeun ka teu aya teterangeun getihna nyalira kumaha nya. Hiji waktu anjeunna teh pamitan ka ramana nu janten Prabu Siliwangi. Bapak ujang teh lah lamun cek bahasa urang mah nya di kaluar ti kerajaan teh maksud keluar teh bade milarian jati dirina da geus dewasa panginten kaluar saur Prabu Siliwangi ka mana maneh kumaha abdi we pokona mah abdi bade ngalalana bade neangan jati diri abdi. Lanjut ka 5